Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalitsu watsalatsuna ari hadis anu katilu puluh tilu an Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslama eta tetep katampi ti Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an Makhulin katampi ti Imam Makhul qala ngadawu Imam Makhul kana lafad qala ngadawu Sa'ubadatu bin Somit Imam Ubadah As-Somit radhiyallahu ta'ala anhu qala ngadawu itu Imam Ubadah kana lafad qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana lafad man sajalma kita salanu adus itu si iman yaumal jum'ati dina poe Jum'ah biniyatin khalisatin kalawan make niat anu meles lam yamurra tah tepati-pati ngaliwat naon alma ucai ala sya'ratin kana salembar buuk min jasadihi nu tetep tina jasadna si iman illa tala'at angin guguri lepan itu sya'roh naonana nuron cahayana fatasiru tuluy jadi itu sya'roh kulluha tegesan sakabehna itu sya'roh nuron eta cahaya yaumal qiyamati dina poe kiamah fil mauqifi di mauqif wa yatala lau jeung guguri lepan naon jasaduhu jasadna itu si eman naonana nuron cahayana bainal khalaiqi di antara pirang-pirang makhluk sumata tuluy datang naon al jum'atu jum'ah fi surati rajulin dina rupana hiji lalaki ala rosin wa tetep dina luhureun sirahna rajul tajun ari mahkota minti janil jannati nu tetep tina pirang-pirang mahkota surga fataqulu tuluy ngucapkeun itu jum'ah si rajul teh kana lafad assalamu alaik fayaqul tuluy ngucap si iman kana lafad alaikas salam man eta saha anta ari anjeun fataqulu tuluy ngajawab itu jum'ah ana ari kaula al jum'atu eta jum'ah allati anu qadig tasalta anu nyata geus adus anjeun fiya di kaula wa shallaita jeung salat anjeun fiya di kaula wa ahsanta jeung damel alus anjeun as-sholata kana salat jum'ah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala jitu datang kaula hatta syhida karena yen rek nyaksian kaula laka ka anjeun ing darobi di hareupeun pangeran kaula fatasyadu teras nyaksian itu jum'ah lahu ka itu si eman ing darobihi di hareupeun pangeranana itu si eman fayadkhulu tuluy asup itu si eman al jannata ka surga waman jeung sajalma iktasalanu adu si iman yaumal jum'ati dina poe Jum'ah wala bisa jeung make si iman siabahu kana pirang-pirang pakaianana itu si iman summa kharaja tuluy kaluar si iman mimba bidarihi tina lawang imahna si iman yamshi bari leumpang itu si iman ilal jum'ati kana salat Jum'ah kataba tanuliskeun sa Allah Ta'ala lahu pikeun si iman bi kulli khutwatin kalawan tiap lengkahanana yakhtu anu ngalengkahkeun si iman ha kana khutwah ibadat sanatin kana ibadah sataun siyamaha bari puasana dina itu sanah wa qiyamaha jeung ngadeg salatna dina sanah fa dakhala tuluy di mana-mana asup si iman al masjid ka masjid walam yalghu bari henteu nganggur atawa henteu laga henteu cicing itu si iman walam yatakallam jeung henteu ngomong si iman illa bil khairin angin kana kaalusan kataba tanuliskeun sa Allah Ta'ala lahu pikeun si iman minal hasanati tegasna tina pirang-pirang kaalusan bi ada di kulli rajulin kalawan sabing bilangan saban-saban lalaki yusolli anu salat itu rajul al jum'ata kana jum'ah fi dzalikal masjidi di eta masjid khamsan kalawan 5 wa isyrina jeung 25 salatan naonana salatan salatna hatta ya'tiya nepi ka yen datang si iman ala akhirihim kapang akhirna itu jalma-jalma waman jeung sajalma qara'a nu maca si iman yaumal jum'ati dina poe Jum'ah suratul kahfi kana surah al-kahfi fi rakaataini dina 2 rakaat yasta'u tah nanjer lahu pikeun si iman naon amudun hiji tihang min nurin anu tetep tina cahaya minal masjidi ti masjid alladzi anu yusolli nu salat itu si iman pihi di itu ladzi al jum'ata kana jum'ah hatta yablughu nepi ka yen tepi naon dalikal amudu eta tihang cahaya ilal masjidil harami ka masjidil haram bi Makkah nu tetep di Makkah
Hasywu dzalikal amudi ari eusina eta tihang malaikatun eta malaikat yastaghfiruna anu pangistighfarkeun itu malaikat lahu pikeun itu si eman ila yaumil jum'atil ukhra nepi ka poe Jumat anu sejen. Fa in kana lamun bukti si eman shalla eta salat si eman al jum'ata kana Jum'ah fil Masjidil Harami di Masjidil Haram bi Makkah di Mekkah yasta'u tah nanjer lahu pikeun itu si eman naon amudun tihang cahaya minal Masjidil Harami ti Masjidil Haram ilal Baitil Ma'muri nepi ka Baitul Ma'mur alladzi anu fis samai nu tetep itu ladzi aya di langit. Hasywu dzalikal amudi ari eusina eta tihang malaikatun eta para malaikat yastaghfiruna nupang istighfarkeun itu malaikat lahu pikeun itu si iman ilal jum'atil ukhra nepi ka poe Jumat anu sejen. Wa manjing sajalma nu salat si iman yaumal jum'ati dina poe Jumat arba'a rakaatin kalawan opat pirang-pirang rakaat qabla ayakhruja dina samemeyeun keluar sal imamu imam ilal mimbari kana mimbar wa yaqra'u jeung maca si iman fi kulli rakaatin dina saban rakaatna alhamdulillahi kana lafaz alhamdulillahi marratan kalawan sabalik wa qul huwallahu ahad jeung kana surah qul huwallahu ahad 50 marratan kalawan 50 balik yakunu tah bukti itu si iman qara'a eta maca itu si iman ha kana itu alhamdu jeung qul huwallah punten yakunu tah bukti kalakuan qara'a eta maca itu si iman ha kana itu qul huwallah mi'atai marratin kalawan 200 balikan fi arba'i rakaatin dina opat pirang-pirang rakaat faqad ada makanya tages nyumponan si iman haqqal jum'ati kana hakna poe Jumat mislama adat sapertikeun yen tos nyumponan saha malaikatu malaikat walam yakhruj jeung moal kaluar itu si iman minad dunya ti dunya hatta yaro sehingga yen ningali itu si iman mangzilahu kana tempatna si iman fil jannati di surga. Wa idza roda jeung di mana-mana ngamaksud si iman ayakhruja kana yen keluar si iman minal masjid ti masjid ba'dal fidha'is sholati dina sabada rengsekna salat faqala tah maca itu si iman kana lafaz Allahumma inni ajabtu da'wataka wa shallaitu fariidataka. Allahumma ya Allah ini saanyana abdi ajabtu eta nyubadanan abdi da'wataka kana pangulam Gusti wa shallaitu sareng salat abdi fariidataka kana kafarduan ti Gusti wa tasyartu sareng budal abdi kama amarota seperti keun tos marentah Gusti ni ka abdi farzuk atuh mugi ngarizkian Gusti ni ka abdi min fadlika tina kurnia Gusti alwasi'i anu jembar itu fadlun. Fa inna kadasanya na Gusti qad qulta eta nyata tos ngadawu Gusti fi kitabika dina kitab Gusti idza nudiya di mana-mana dikarepkeun naon lis salati migawe salat min yaumil jum'ati tina poe Jumat fas'au tah kudu indit aranjeun ila zikrillahi menuju zikir ka Allah wa qulta sareng ngadawu Gusti fa idza qudiyat tuluy di mana-mana tos dilaksanakeun naon as-salatu salat maksudna Jumat fangtashiru tah pek nyebar aranjeun kabeh fil arudi di muka bumi al ayata kutah kudu nuluykeun anjeun kana sampurna ayat ujiro tah diganjar itu si iman. Al hadisur rabi'u wa salasuna ari hadis anu ka 34 an Ali bin Husaini eta tetep katampit ti Imam Ali bin Husain an jaddihi katampit ti eangna itu Imam Ali bin Husain an Rasulillahi katampit ti Kanjeng Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam qala ngadawu Kanjeng Rasul kana lafaz arba'u khisalin ari opat pirang-pirang tingkah man eta ari jalma kunna anu bukti itu arba khisal fihi eta tetep di itu iman kamula tah sampurna naon islamuhu ka islamanana itu si iman walau kana jeung sanajan bukti mingkornihi eta tetep tina sirahna itu si iman ila qadamihi nepi kana sukuna si iman naon khotoya pirang-pirang kasalahan as-sidaqu tegasna kahiji bener wasyukru jeung kaduana syukur wal haya'u jeung katiluna haya isin wa husnul khuluqi jeung kaopatna alus akhlak ukiya dikayatkeun naon anna Ja'far at-Tayyara saanyana Imam Ja'far
At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu bi barakati sidqihi kalawan berkah benerna itu Imam Ja'far wa adami kadzibihi jeung kalawan tara bohongna Imam Ja'far fi jami umrihi dina sadaya umurna Imam Ja'far lama kutila eta dina samangsa-mangsa pupus Imam Ja'far ja'ala tah ngajadikeun sa Allah Ta'ala lahu pikeun Imam Ja'far janahaini kana dua jangjang akhdaraini anu hejo duanana muasyahaini anu ditaretes duanana bidurri kalawan intan wal yaquti jeung kalawan yakut yatiru bari hiber itu Imam Ja'far bihima kalawan itu janahain ma'al malaikati sarta para malaikat fasala tresna rasul ka itu Ja'far saha nabiyyu kanjing Nabi alaihi salam yauman dina hiji dinten ya Ja'far wahai Ja'far At-Tayyar ya ibna Abi Thalibin hai putra Abi Thalib bi ayyi amalin ku sabab amal naon balagta tepi anjeun hadhil karomata kana ieu kamulyaan faqala teraserius Imam Ja'far kana lafad la adri henteu terang abdi illa anni angin sanyana abdi imtana'tu eta sok nyegah abdi an salasati asya'a tina tilu pirang-pirang perkara fi halatil kufri dina tingkah kufur wal islami sareng dina tingkah Islam qala ngadawu sa nabiyyu alaihi salam kana lafad ma eta naon hiya ari itu salasah qala nyarios Imam Ja'far kana lafad ma kadzibtu tara bohong abdi wa ma zanaitu sareng tara zinah abdi wa ma sakaratu sareng tara mabok abdi fi halatil kufri dina tingkah kufur wal islami sareng dina tingkah Islam qala ngadawu sa nabiyyu alaihi salam tilka ari itu nu opat haramun ta haram fil islami dina Islam wa bi ayyi ma'nan jeung kunaon harti na imtana tanyega anjeun min hatina itu nu opat fi halatil kufri dina tingkah kufur fa ajabat terus ngajawab itu Syekh Ja'far wa qala sareng ngadawu itu Syekh Ja'far tafakkartu ngemutkeun abdi fil kalami dina nyarios annaman kana saenyana jalma kadzabanu bohong si iman pi kalamihi dina omonganna si iman kana tabukti si iman muttahaman eta anu dicuriga bainal khalaiqi di antara pirang-pirang makhluk wa yakunu jeung bukti lawe tetep pikeun itu si iman naon al khajalatu kawirang famtana'atu teras cegah abdi anil kadzibi tina bohong wa tafakkartu sareng ngemut-ngemut abdi fi zina dina zina annaman kana saenyana jalma zana nu gawe zina si iman bimroati ka bojo abdi au bi benati atawa ka anak awe abdi au bi ukhti atawa ka dulur awe abdi fayakunu tabukti itu zina syainan eta panyela li pikeun abdi fala tamilu maka henteu bisa nanggung abdi hu kana itu syain fa kadzalika tas cara kitu la yahtamilu henteu bisa nanggung hukana syain saha ghairi salianti abdi fali ajalihi ta karna ara-ara itu syain imtana'tu tanyegah kaula amal imtina'u anapun ari nyegah anil muskiri tina anu mantak ngaweureukkeun faraitu taningali abdi kulal khalaiqi kasakur pirang-pirang makhluk yuriduna anu pada ngamaksud itu khalaik antakuna kana yen bukti naon uquluhum pirang-pirang akalna khalaik fi ziyadatin tetep dina tambah-tambah ngalewihan alal uqala'i ka pirang-pirang anu berakal faman tuluy ari jalma syariban nginum itu si iman wasakaro jeung mabok si iman yazulu eta sok leungit naon akluhu akalna si iman wa yastaghillu jeung katungkul si iman bil hadiyani kalawan ngomong naon ieu teh kalawan ngomong ngacapruk salapan genep wa yadhakuna jeung pada nyengserikeun jalma-jalma alaihi ka itu si iman fali ajdi dzalika tah karna ara-ara itu mazkur imtana'tu tah nyegah abdi ani syurbi tina nginum arak fajatul dongkap sa Jabrailu malaikat Jibril alaihi salam faqala terus ngadawu itu Jabrail kana lafaz sodako benar pisan sa Ja'faru Imam Ja'far ja'ala tos ngajadikeun sa Allahu Allah lahu pikeun itu Ja'far janahaini kana dua jangjang bil imtina'i ku sabab nyegah an hadhil asya'i tina ieu pirang-pirang perkara as-salasati anu tilu fat takribu tah ari ngadeukeutkeunana zahirun eta anu zahir
Al hadisul khamisu wa salasuna ari hadis anu ka-35 an Abi Sa'id al-Khudri eta tetep katampi ti Imam Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam qala ngadawuh Kanjeng Nabi. Man sajalma qala ngucapkeun si man hina ya'wi dina mangsa nyaluuh itu si man ila firashihi maksudna nyaluuh teh berarti rek tumandang rek ngagoler gitu rek kolem nyaluuh si iman ila firashihi kana kasurna si iman kana lafaz astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marratin kalawan tilu pirang-pirang balikan ghafara tangampura sallallahu Allah lahu kaitu si iman dunubahu kana pirang-pirang dosana si iman wa in kana cing sanajan bukti itu dzunub misla zabadil bahri eta tetep saperti budah di lautan wa in kana cing sanajan bukti itu dunub misla ada di warokil asyari eta tetep saperti bing bilangan daun pirang-pirang tangkal wa in kana cing sanajan bukti itu dunub misla ada di romalin eta tetep saperti bing bilangan keusik alijin anu ngagunduk wa in kana cing sanajan bukti itu dunub misla ayyamid dunya eta tetep seperti pirang-pirang poe dunya qala ngadawuh sa Muhammad bin Sa'id Syekh Muhammad bin Sa'id bin Muhammad sami tunguping kaula Aba Sahlin ka Abi Sahlin al muadzina anu janten muadzin al Bukhariya anu bangsa Bukhar fi masjidi Bani Ma'rufin di masjid Bani Ma'ruf wa kana jeung bukti itu Abi Sahal rajulan eta lalaki solihan nu soleh itu rajul qala ngadawu Abu Sahal kana lafaz raaitu ningali atana pingimpen kaula annabiyya kanjeng Nabi alaihi salam fil manami dina kerekulam wa raaitu jeung ningali kaula insanan ka hiji jalma yaqulu anu nyarios itu insan hadza ari ieu Abu Bakrin Abu Bakar an yaminihi bari ti belah katuhuna kanjeng Nabi wa Umar jeung eta Umar an yasarihi bari tetep ti kencageunana kanjeng Nabi fa ataitu teras dongkap kaula baina yaday Rasulillahi di payunan kanjeng Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam fasofaha teras sasalaman ni ka kaula saan Nabi kanjeng Nabi alaihi salam yadihi kalawan pandanganna kanjeng Nabi sumasofa teras salaman ni ka kaula sa Abu Bakar sumasofa teras sesalaman ni ka kaula sa Umar Sayyidina Umar qultu nyaros kaula ya Rasulullah haddasa tos nyarioskeun ka abdi sa Abu Muawiyah an Abdullah bin al-Walid an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajmain amin qala ngadawu Abu Sa'id kana lafaz qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam kana lafaz man sajalma qala nu ngucapkeun si iman hina ya'wi dina mangsa nyaluuh si iman ila firashihi kana kasurna si iman salasa marratin kalawan tilu pirang-pirang balikan ngucapkeun teh kana lafaz astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghafara tangampura sa Allah dunubahu kana pirang-pirang dosana si iman walau kana jeung sanajan bukti itu dunub misla zabadil bahri eta tetep seperti budah di lautan walau kana jeung sanajan bukti itu dunub misla romalin alijin eta tetep seperti keusik anu ngagunduk walau kana jeung sanajan bukti itu dunub bi ada di warokil asyari eta tetep kalawan sabing bilangan daun pirang-pirang tangkal walau kana jeung sanajan bukti itu dunub misla ayyamid dunya eta tetep seperti pirang-pirang poe di dunia wadonan tu jeung nyangka kaula annahu kana saenyana itu Abi Sa'id qala eta ngadawuh Imam Abi Sa'id kana lafad misla qatris samai sanajan bukti itu dunub eta tetep seperti kecelakaan cai hujan faqultu tuluy nyarios kaula lahu ka kanjeng Nabi hadzal hadisu ari ieu hadis angka eta tetep tisalira ya Rasulullah hai Rasulullah fa asyara teras ngisarahan kanjeng Nabi bi ra'sihi kumastaka na kanjeng Nabi ngisarahana teh lafad na'am bener kantun al haditsus sadisu wassalasuna cekap wallahu a'lam bissawab.